alit nikmat pemasan di Gusti Allah kadah disyukur. Dua, anu ngakibatkeun urang dicabut iman teh tarkul khauf ala fautil iman. Lawan hartosna ninggalkeun rasa sieun karena luputna iman. Ari luputna iman teh kulantaran orang sering didamel dosa. Dosa saalit enggal istighfaran. Upami dosa alit teu istighfaran tuh nyuhudan ngerak leungit iman. Enggal istighfar deui istighfar. Lamun diharapkeun bae dan dia dosa leutik ieu. Keun bae dosa leutik ieu. Eta teh ngantepkeun iman coplok. Lamun urang ngantepkeun iman coplok dina hate urang, eueuh rasa sieun dicoplokeun Gusti Allah ada pigaje sakitu. Ulah nyapirakeun kana dosa. Sabab seueur jami dicabut iman kulantaran dosa leutik lain dosa adi. Aya jami anu kabeuleulan ku tulang gajah teu aya ku cucuk peda. Geuleuh gitu mah. Kalau cucuk alit teh cucuk asin. Ini alit nanggap enteng. Ah keun beda asinnya leutik teh. Pada eta nu mengakibatkeun apa? Jalmi seueur nu cilaka teh ku dosa alit dosa ageung. Margi dosa alit mah tara ditobatan. Jeung poho kan dosa leutik mah. Ari dosa ageung mah pernah jeblak. Dosa belum katinggal. Kapungkur orang menuju anom kantos nudubillah nya di misalnya sampol kerkeun kantos di jamal dosa ageung pernah jina kakabayang baheula urang pernah jina dosa ageung tobat urang ditampung ka Gusti Allah. Baheula urang pernah mabok jadi tobat diapunten Gusti Allah dosa ageung mah katinggal. Baheula urang pernah maling tobat diapunten Gusti Allah teh. Tapi dosa alit akeun bae dosa ieu. Haban we dosa dikeun bae laisa sagair ma'al istimrar. Laisa kabair ma'al istighfar. Teu aya dosa alit lamun leukeun dileukeunnan haban-haban ngageungan. Teu aya dosa ageung lamun istighfaran nyantai. Meta urang ngabangga. Seueur jami-jami ahli maksiat kapungkurna. Ayeuna mah leuwih lekat tobat ya Gusti Allah.